lapar yang jajan. Ditebuga duit orang, Ci. Sarua orang yang jajan. Sarua ditebuga duit orang atur kudu kumaha. Baringungnya. Kumaha atuh, Ci. Ngarongsok gitu. Nope. Banyak aing gelis-gelis ngarongsok. Bung urang mah. Bawe atuh nu penting mah halal maneh gawe naon oge. Atunya. Engke we tungguan lah cempotnya. Sugan buka duit urang nginjem. Ih, kumaha tuh Nyai ruk teh nih aing baru gak duit. Kumaha tuh Nyai? Beuting lapar deui aing teh. Kemana nya ih jangan duit. Kemana nya jangan duit. Situ aya dua eta. Nyumput ah. Ngomong genteng nya ngomongkeun aing meureun. Tapi ente kata nanas aing seudun ih. Kenal mana nih? Nyala lamun sia mah kunaon? Sawe ceu. Tadi atuh diu kan cicing mah di dinya. Oh, heuh atuh heula. Naon maneh kudu narang? Jajan orang teh buka duit. Rek pinjem duit urang teu puguh. Nope. Puguh sarua urang teh buka duit, urang teh keur neangan dieu teh. Oh iya. Ayeuna urang boga solusi sia. Apa itu? Baheula mah geningan aya ubar geuningan anu dina taneuh geuningan. Naonnya dijual sia lumayan. Naonnya undur-undur tah. Deuk ngaranna undur-undur deuk. Naon undur-undur teh cempot. Dijelaskeun pokona mah hayu maneh naruturkeun urang we urang ngala undur-undur ke ngala. Bener. Dijual teh lumayan sih hargana. Hayu atuh. Ya tuh yuk. Dia. Kapencar atuh yuk, kapencar. Yuk. Sia. Naon ieu mah leutik kararagoknya geus ganti kudu gede ah. Undur menta uyasa batok undur menta uyasa batok. Tah menang euy. Tah geus bareunang saurang mah. Cenana Ci, geus menang hiji. Mana? Geus. Acan, kumaha atuh undur teh? Tah geuningan anu lempangna mundur geuningan. Pokona mah nu mundur we lah, nu mundur. Cenana mah naon ngala undur ngala batok mah hiji cing di dinya. Nih. Naon ngala undur-undur atuh. Urang mah yang najukut we. Pindah ka belah ditu ah neangan deui. Maneh pindah ka dieu. Heeh. Naon sia kakak pupunduran ih. Heuh. Nanaonan akan cek maneh pupunduran. Naon nih undur-undur hewan ge anu leutik tapi mundur undur maneh. Heuh atuh da teu apa.